tangka merekel jalubi kangjeng anak nasukan sukan rarecet ting calekoh makanan manggunu asap terepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sunda sadayana, kumaha daramang? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng simkuring dina channel anu parantos semaneh nyaeta channel Panyung Sibasa. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kebahasa Sundaan. Oke, baiklah teman-teman, seperti pada pembukaan di depan, kita sudah diperdengarkan dengan sebuah tembang. Nah, tembang tersebut dalam bahasa Sunda itu dinamakan dengan pupuh. Apa itu pupuh? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Dinu pertemuan anu kapengker, simkuring parantos ngajelaskeun babagian pupuh, jumlah pupuh jeung contoh-contohna pupuh. Tah dina danget ieu simkuring baris medar deui ngeunaan hal-hal naon wae anu sangkut pautna jeung pupuh. Naon ari nu disebut pupuh teh? Pupuh nyaeta salah sahiji jenis kasenian Sunda anu mangrupa kakawihan puisi anu tangtu polana, boh engang atawa sorana. Satiap pupuh ngagaduhan masing-masing watek atawa ciri nu ngagambarkeun hiji kaayaan atawa kajadian. Dinu pupuh aya nu disebut guru lagu jeung guru wilangan. Naon cenah guru lagu jeung guru wilangan teh? Nu disebut guru lagu nyaeta sora huruf vokal panungtung anu diucapkeun tina tiap baris pupuh, atau suara huruf vokal akhir yang diucapkan dari tiap barisnya. Contohnya seperti berikut ini. Perhatikan contoh guru lagu pada pupuh berikut ini. Pada baris pertama ada kalimat budak leutik bisa ngapung. Nah, coba kita perhatikan huruf vokal yang terakhir dibaca atau diucapkan kira-kira apa? Ya, huruf vokal terakhir yang diucapkan pada baris pertama adalah huruf U. Untuk baris kedua adalah huruf I. Baris ketiga adalah huruf A. Dan baris terakhir adalah huruf I. Nah, itu adalah contoh dari guru lagu dalam sebuah pupuh. Selanjutnya adalah guru wilangan. Naon cenah guru wilangan teh? Guru wilangan nyaeta jumlah engang atawa suku kata tiap baris dina salah sahiji pupuh, atau bisa disebut juga sebagai jumlah suku kata tiap baris dalam sebuah pupuh. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan guru wilangan pada setiap baris pupuh, pertama-tama kita harus membagi dahulu kalimatnya menjadi beberapa suku kata. Setelah itu,
Hitung ada berapa jumlah suku katanya. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Sudah paham kan? Oke, baik. Kalau sudah paham, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.